Lain ya mah agar silaturahmi tidak terputus ya. Sugan boga mana orang nginjem duit 100 mah. Ada 100 mah. Ayo timbang gocap. Gocap 50 gocap deh. Segitu-gitunya deh. Tiba euy urang 100 ya teh. Kumaha da sampai mah nyalung sakitu mah eta aya sakitu kitu. 50 dinyembelak kurang. Berarti kurang 50 nya. Engke kurangan 50 na. Depan urang teh nginjem teh 100. Ya karek 50. Berarti kurang 50 deui. Nya. Oh, jadi engke maneh ka urang mayar 50 deui. Heeh. Ya gitu. Nah, aing sendiri pikir-pikir teh. Tadi teh manusia teh nek minjem uang, tapi aing anu boga hutang. Teuing lieur aing. Wah, yang banget ya, ulang ngomong ulang di dinya. Heeh. Punten mah. Ya. Boga Cipanas. Aya cai panas mah. Beda kopina eueuh. Aya. Sugan teh boga. Ieu urang keur hararaseum udah dia teu bari ngopi mah. Tapi mana keur ngopi eta? Oh, keur ngopi mah. Iya aya hiji-hijina tah geus ditinyu kurang. Ngasaan lah. Jadi tampi eta. Oh, deui nya teh itu kopi teh. Oh, ku hiji-hijina. Meuli atuh coba meuli, berarti teh beli kopi-kopi acan. Bieu teh urang geus ka warung eueuh, di warung teh beak cenah. Oh, ningnu maneh eta aya di dinya. Ah, kurang diteteangan tadi urang rek nanyakeun duit nu 50 na teh ya. Can aya pan kamari ge sakitu nangis dibikeun. Aya sugan teh mah teh geus aya. Emang ngono boga utang naon karah? Pan kamari teh urang rek nginjem duit 100 kasih nu teh. Cenah nu minjem duit 100. Mah teh kurang aya 50. Pan berarti kurang keneh 50, tanya teh kurang teh ditanyakeun. Ngomongna kamari teh cenah isukan sasana cenah gitu. Ayeuna urang keur butuh. Kek. Jadi itu saha nu nginjem duitna? Urang nu nginjem mah kasih dulu. Urang teh kamari rek nginjem 100.000 ngan mainna teh Bang boga 50. Berarti pan kurang keneh 50 deui. Mata kurang ayeuna ditanyakeun nu sasana 50. Ibu edan. Geus jam 10 kudu bubur ini ngarit ieu mah ya. Di sana mang panet pan jika dia jam sakit mah mau gelas kosong. Minta cai panas. Kudu bubur ini ngarit ieu mah ya. Duh, ngarit ka mana ye? Berhalodo ki mah rarasa jukunan oge. Ditampi nu kopina ya? Heeh, sok. Itu jelema geus aya di dieu. Pasti geus minta ngopi ka Mang Nunu. Lain. Heueuh nya wayahna ieu mah urang. Heeh, sesa kamari teh anu 50 na deui. Heeh. Lamun geus aya anterkeun ka imah soalna urang butuh pisan. Pokona meureunnan aring saya pasti dianterkeun ku urang. Heeh. Ku urang ditungguan ka di imah heuh kitu we lah nya urang rek ka di heula ya perlu heula. Heeh. Nuhun ya kopina. Heeh, sami-sami. Yuk ah. Ayo. Pasti geus minta ngopi. Tuh urang biaya bisnis etik jeung si Nunu. Mana rek ngarit kan? Oh. Rek aya perlu heula. Puguh mah minta ngopi juga dia teh. Dia mah banet tas dia tas minta ngopi lain. Oh, kopi ku segelas-gelasan dioloan. Udah geus teu aneh sok mah minta ngopi. Mata urang teh bete di imah teh buru-buru. Da bisi minta ngopi manten ka imah. Ai pas sampai ka dieu geus aya di dieu jelema teh. Nya teh ya urang teh bingung ya teh. Bingung kumaha kitu? Kamari teh permainan teh nginjem duit ka urang teh 100. Ngan kur tibang dibere 50 da 50 na. Tapi teh ka teh nagih deui 50 da cenah 50 deui. Masa kuliah mah urang nagih ka manehna teh da manehna anu nginjem ka urang. Jadi urang anu ditatagih udah nek nginjem 100 karek dibere 50. Oh berarti dia tas di dia teh meureun nanyakeun duit nu 50 na. Mata kalau mah liar eta ya, kok manehna anu nginjem tapi urang anu disatagih. Eta teuing lieur. Raos ngopi udud ku aing mah tadi ditagih 50.000 teu mere ngomongna teu boga duit. Cara nama kudu dilawan yang manusia tuman ya. Naon kara? Hayang naon kara teh?
Odon, wani ayeuna mah. Tadi mah ku aing di berang ditanyakeun teu boga duit ayeuna mah ngeunah-ngeunah maneh ngopi di dieu. Pan eueuh cita tadi ge ngomong lamun aya mah cita tadi ge pan geus sibikeun. Eta geuningan bisa ngopi jeung udud maneh. Heuh kur tibang ka beli rokok jeung kopi. Jadi hayang naon kerah? Heh? Sia hayang na kumaha jeung aing ayeuna. Sian hayang Ayo sok kumaha. teh aing katanya. Mana jeung mau ini garlut. Aing kudu laporan aja ke RT yo. RT. Itu tuh Mang Barnet jeung mau ini garlut. Aya naon atunya ieu teh? Tuh buru kan ayo. Dasar riweuh. Sok teu wani mah. Sok aing heula tah nu mana tah? Aya naon ieu teh? Aya naon ieu teh? Asa rariweuh ieu teh. Tah ieu jelema ieu tah. Nagih eta tadi. Geus puguh maneh nemkeun hutang ka urang anu ditagih Geus asal wae lieur. dariuk urang bereskeun ayeuna mah. Oh, Urang mending musyawarahkeun sok dariuk buru-buru deui nya tah. sok diuk kabeh. Ieu teh naon atuh? Naon permasalahanna naon ieu teh? Sok coba ngaromong. Pan urang teh nginjem duit ka si Nunu teh kamari 100.000. Ngan eueuh maeana teh 100 mah tibang aya 50. Karek mere 50 pan berarti meureun kurang keneh 50.000 deui. Tah ayeuna ku urang ditagih. Efek teh kalah nyerang kalah ngajak diadu. Oh, heueuh nu ari kitu meureun salah di maneh. Nah, aing anu disalahkeun ieu teh asal rada lieur oge. Geus we ayeuna mah nyewa jeung tatangga kudu silih babuk mah. Geus we ayeuna mah salih pelukan, minta maaf. Heeh atuh urang hampura. Oh sarua atuh urang ge hampura. Heeh. Nu 50 naon ieu teh? Eta duit nu 50 deui mana maneh mah? Kalau ngeunah-ngeunah hadaang cincau. Nah, eta teh can beres duit nu 50 teh. Encan nya teh. Oh sabaraha bulan coba urang ayeuna rek nginjem 100.000, karek dibere 50.000 ku manehna 50 deui can dibikeun-bikeun ti ka ayeuna. Maneh coba kalah genah-genah atuh ngahakan cincau. Dieu kan cincauna. Teu padahal mah ulah kitu mun dicokot kitu eta cincauna. Dan kayak geus boga duit mah meureunna dibayar. Lah atuh dang kengke teh ti kamari ieu ngan hayo we engke eta urang nginjem ti bulan mana? Rek nginjem 100 pan maneh ti bang boga 50 geuningan. Karek mere 50. Betagi 50 deui na teh. Ngan engke we eunah. Geus teu kudu ceurikeun bayar duit 50 deui mah kurang emang mayarkeun. Heuh keula daguan. Oh atuh aya-aya mah pangmayarkeun ku maneh. Burukeun urang butuh ieu. Pan rek nginjemna ge 100 kamari teh karek dibere 50 pan. Kurang kena 50 meureun. Orang mah duit mah loba tuh. Bara 50 lien. Ya. Gitu atuh. Nuhun Eta tuh cincamna tong dibawa segitu ku batur ke dahar. Heuh poho. Geus tong cari we tuh geradar itu cincamna tuh. Aing lagi sesang nginjem ti zaman mana korek dibayar ayeuna. Nih mah uang mainan. Boy edan. Lain bejana cek batur unur-unur mahal cenah keur obat. Urang neangan usama kena naon. Menang-menang keur mayar sesa nginjemkeun atuh ka si Barnet. Sugana aya milik di dieu atuh. Pedagong si Iyat ka aing ngagawean ieu mah. Nya mayar ku duit mainan boy edan. Jeung juga asli di duit mainan teh. Aing ku dibikeun deui ieu mah nya. Itu nih si Nunu ge tuh aya tuh. No. Kamari teh ninganan si Iyat teh tuh tingali mere duit teh naon? Ieu mah ning duit mainan. Oh heueuh nya. Teuing atuh da teh nyaho urang mah. Urang ge sugan teh duit nyaan naon ieu mah ditingali teh uang mainan aing mah. Kumaha tuh? Kumaha teh nya? Urang bikeun deui ka si Iyat teh jadi kumaha tuh? Atuh da ari ayeuna posisina kan eueuh. Heeh. Atuh sugan ke beurang urang meunang. Beurang? Heeh. Atuh. Hampura da urang teh nyaho ieu teh duit mainan kitu. Urang bikeun deui ka si Iyatna. Heeh. Aja engke beurangnya. Heeh sugan gitu. Engke urang ka ieu nyamperkeun di maneh nya. Heeh. Kitu nya. Heeh. Hampura. Heeh. Belegug si Sariat ngagawean ka aing. Mari uang mainan. Ayo we cenah jelema na ya. Yat. Wani Sariat teh.
Kemana ya? Duh, kudu ka mana atuh nya keur mayar ka Mang Barnet ya 50 sasanginya. Mudah-mudahan siat bogaeun ya. Orang cobaan sugan siat bogaeun. Nakinyem. Tapi asa jararem pling geuningan ieu teh. Eueuh sugan siatna. Yat. Yat. Areueuh. Gua nempo siat ya. Itu ngeliatnya ngarit tadi mah. Ngarit. Heeh. Oh, ngarit. Can baliknya. Encan paling berang baliknya. Urang ya. Kevin aing teh teu ngabelaan sia tah. Ih, aing kuatin kieu panas ya aing karudat ngarit teh. Wayah kieu tika karek balik. Panas kieu ya. Minum heula ya teh mata. Nyer geus beurang mah kudu buburu mani heula ya. Biar ada seger ya. Geus mani pan ngopi. Alah. Duh, siat aya teh nya euy. Yat. Ya, Oh, yat euy kaparengan maneh aya di dieu euy. naon gitu? Lain urang nek minta tulung ka maneh ieu teh. Minta tulung naon ieu teh? Sugan boga maneh nek pinjem duit 50 urang teh. Boro-boro boga duit. Rejang naon kara? Keur mayar sasanginjem teh ka si Barnet. Pantira teh nek nginjem duit 100 karek dibere 50. Tah ieu teh 50 deui. Pan kamari kumaneh dipangmayarkeun duit mainan cenah ngomong ka urang teh. Nyawanya eta duit mainan di urang teh. Pan tadi teh isuk teh datang ka imah. Cenah cek manehna duit di maneh teh duit mainan. Matak urang teh ngomong ka manehna teh daguan beurang. Matak tulungan urang ayeuna da urang geus bingung kudu ka mana deui atuh. Da urang kumaha atuh da bingung, da urang oge sarua teu boga. Bel, ningali Mang Nunu teh Bel. Tenang iya. Oh, Tuh nya kerek diomongkeun pan geus datang jelemana. Tapi bari mamawa gelas suruh nek minta cai panas nih jelema teh. Kebenaran araya maneh di dieu. Yat maneh mah teu balik kamari mah mayarkeun teh. Naon ieu mah tuh duit mainan Oh, hampura da urang kita nyawa sugan teh duit lain duit mainan. Oh, duit mainan cak ente barang di tempat teh naon ieu mah geuningan duit mainan. Jadi kumaha atuh nu ayeuna? Aya we sesa teh, sesa nginjem urang teh. Matak kebieu ge ngomong ka si Iat cik urang teh nek nginjem duit gocap keur mayar sesa na ka maneh teh anu 50 ngan teu bogaeun. Teu bogaeun? Heeh. Mah teu boga pisan nya. Teu boga. Duh aing mah da kumaha tuh butuh pisan urang ieu teh euy. Kumaha tuh carana ayeuna heung nginjem heula atuh ka saha ka nu lain lah. Urang butuh. Ka saha tuh da bingung. Atuh maneh boga heula teh 50. Urang 50 mah. Aya oge sabaraha ieu teh. Ieu recehna tibang aya 25. Ieu sabaraha 75. Tibang 75 ieu. Itu maksudnya injem heula ku urang keur mayar ka maneh. Injem heula. Heeh. Oke meureun tah mamang injem heula meureun ka Mang Barnet. Tah ieu meureun 75 lah ka. Heeh. Tah meureunan. Kan kamari teh kurang meureun Mang Unu teh. Kurang 50. Heeh, Ka Mang Barnet teh Mang Barnet nginjem ka Mang Unu 100. Heeh. Tah ayeuna meureunnan ku Mang Unu teh dibayarkeun ka Mang Barnet. Tah 50 nu kurang kamari teh jadi Mang Barnet pulangan 25 ka Mang Unu. Heeh. Oh, jadi urang mulangan 25 ka maneh. Pan ieu 75. Heeh. Dibayarkeun 50 berarti mulangan 25 ka urang. Mulangan 25. Tah kitu kurang dipulanganna 25 tah. Tah ieu meureun 75. Tah jadi ieu teh
Meureun urang teh aya mah jejeg meureunnan. Heeh. Kamari nginjem 100 kamari teh jadi jejeg aya mah. Heeh, tah ieu mah meureunnan di dinya anu boga hutang ka urang 100. Heueuh nya euy. Heueuh nya jadi urang boga hutang ka mana 100 meureun nya. Heeh. Ya karek sabaraha meureun ieu 75 jeung 10 berarti karek 85. Wayahna meureun ke kurang 15.000 deui urang boga hutang ka mana nya? Heeh. Kitu tah. Bener. Nuhun atuh nya. Tah mah urang bebas meureun moal nagih wae sesa nginjem ka maneh teh 50 geus kabayar. Tah urang meureun ayeuna boga hutang 15.000 ka mana nya? Heeh. Kitu lah. Heeh nya nuhun nya. Sami-sami. Aing ieu teh kumaha nya teu ngarti ieu teh kumaha ieu teh kara. Pokona mah ieu mah ku jelema normal mah moal kaharti lah sakitu we. Jadi urang pantuh boga duit. Wah edan.